Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Tanqihul Qaul. Kalawan nyebat asma Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparena nikmat ageng itu Allah ku ageng-agengna nikmat di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparena nikmat alit itu Allah ku alit-alitna nikmat di akhirat wungkul. Oge sateuacanna diteraskeun engke dina pembacaan kitabna pilih teh mah aya logat-logat anu kirang sapagodos dina hartosna nya kitu deui dina i'rabna pilih kirang tepat mangga eta mah dikoreksi bae kalayan diserat dina kolom komentar seja pangabanungankeun logat kasadayana oge kana teu acan gaduh logat mangga urang sami sasarangan ngaderes. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat sareng rukun puji anu lima lillahi eta milik Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam wal akibatu sareng ari panungtungan kabagjaan lil muttaqina eta tetep pikeun jalma-jalma anu takwa wala udwana jeung teu aya permusuhan illa alal zalimina terkecuali ka jalma-jalma anu darolim kabeh. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu jeung kasalametan ala khairi khalqihi eta tetep ka makhluk ka pangalus-alusna makhluk na itu Allah sayyidina tegasna Gusti urang sadayana wa ala alihi jeung ka keluargana itu Muhammad wa sahbihi jeung ka sahabatna itu Muhammad ajmaina tegasna ka sadayana amma ba'du sabadana maoskeun bismillah shalawat salam ka Kangjeng Nabi bismillah oge hamdalah shalawat salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inni mangka saenyana kami aradtu ngamaksud kami an ajma'a kana yen ngumpulkeun kami kitaban kana hiji kitab lil akhbari kana pirang-pirang hadis li akhbari nubuwati kana pirang-pirang hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asaril marwiyati sareng pirang-pirang asar sahabat anu diriwayatkeun bi isnadin sahihin kalawan sanad-sanad anu sahih wasiqin tur anu siqah fahadabtu terus mangka ngabuang kuring al asanida kana pirang-pirang sanad waja'altu jeung ngajadikeun kuring hu kana ieu kitab arba'ina baban kana 40 bab bikulli babin eta tetep dina setiap bab teh asyaratu ahadisa ari aya 10 pirang-pirang hadis wasama itu jeung ngaranan kuring hu kana itu kitab teh lubabal hadisi kana kitab lubabul hadis wa asta'inu jeung nyuhunkeun abdi billahi ka Gusti Allah al adimi anu maha agung itu Allah ala qaumil kafirina kana ngelehkeun pirang-pirang jalma anu kafir al babul ula ari bab anu kahijina fi fadilatil ilmi eta tetep dina netelakeun fadilah ilmu wal ulama'i sareng ulama al babusani ari bab anu nomor kaduana fi fadilati la ilaha illallah netelakeun dina fadilah lafaz la ilaha illallah al babus salisu ari bab nomor katiluna fi fadilati bismillahirrahmanirrahim netelakeun dina fadilah bismillahirrahmanirrahim
Al-babur rabi'u ari bab anu nomor kaopat napi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dina netelakeun eta tetep dina netelakeun padilah maoskeun macakeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamisu ari bab anu nomor kalima napi fadilatil imani netelakeun dina padilah iman. Al-babus sadisu ari bab nomor kagenepna fi fadilatil wudu'i netelakeun dina padilah wudu. Al-babus sabi'u ari bab anu nomor katujuh napi fadilatis siwak eta tetep dina netelakeun padilah siwak. Al-babus saminu ari bab nomor ka-8 napi fadilatil adani eta tetep netelakeun dina padilah adan. Al-babut tasi'u ari bab nomor ka-8 fi fadilati sholatil jamaati netelakeun dina salat berjamaah. Al-babul asyiru ari bab nomor ka-10 napi fadilatil Jum'ati netelakeun dina padilah salat Jum'ah. Al-babul hadiya asyara Al-babul hadiya asyara ari bab nomor ka-11 fi fadilatil masajid netelakeun dina padilahna pirang-pirang masjid. Netelakeun dina padilah pirang-pirang masjid. Al-babus saniya asyara ari bab nomor ka-12 fi fadilatil amaimi netelakeun dina padilah nganggona sorban udeng-udeng di luhur. Al-babus salisa asyara ari bab nomor ka-13 napi fadilatis saumi netelakeun dina fadilah puasa. Al-babur rabi'a asyara ari bab nomor ka-14 na fi fadilatil faraidi netelakeun dina fadilah nyumponan pirang-pirang kaparduan. Al-babul khamisa asyara ari bab nomor ka-15 napi fadilatis sunani netelakeun dina padilah pirang-pirang pasunatan. Al-babus salisa asyara ari bab nomor ka-13 napi fadilatis zakati netelakeun dina padilah zakat. Al-babus sabi'a asyara ari bab nomor ka-17 napi fadilatis shadaqati netelakeun dina padilah shadaqah. Al-babus samina asyara ari bab nomor ka-18 fi fadilati salami netelakeun dina fadilah salam. Al-babut tasi'a asyara ari bab nomor ka-18 fi fadilatid du'ai eta tetep dina netelakeun padilahna ngadua. Al-babul isyruna ari bab nomor sabaraha bab nomor ka-20 fi fadilatiz zikrillahi eta tetep dina netelakeun padilah zikir atawa eling ka Allah Subhanahu wa taala. Al-babus sani wa isruna ari bab nomor ka-22 nya nomor ka-22 fi fadilati tasbihi netelakeun dina padilah tasbih. Al-babus salisu wa isruna ari bab nomor ka-23 fi fadilati taubati netelakeun dina fadilah taubat. Al-babu rabi'u wa isruna ari bab nomor ka-24 fi fadilatil fuqara'i
aya dina kitab teh kela ieu teh aya anu fi fadilatil fakri aya deui coang tingali dina syarahna nama fadilatil tabat sami fi fadilatil fakri netelakeun dina fadilah kafakiran upami dinu ieu dinu hiji deui ya kitab sim abdi aya 2 aya anu sim kuring aya anu pun bojo nu sim kuring mah kitab heubeul kitab anu tadi nanti batur di dieu mah fuqara'i sami-sami keneh pada fuqara'i meureun jadi jamak ka dituna panginten. Teruskeun bismillahirrahmanirrahim al-babul khamisa wa isyruna ari bab nomor ka-25 fi fadilatin nikahi netelakeun dina fadilah nikah kiwin al-babus sadis wa isyruna ari bab nomor ka-23 fi fadilatit tasdidi ala zina fi fadilati tasdidi ala zina netelakeun dina ngabangetkeun banget ngagorengkeun ka jalma anu zina. Ningali dina ieu nu hiji deui bilih aya logat anu sanes ngabangetkeun kana zina sami. Al-babus sabi'u ari bab nomor ka al-babus sabi'u wa isyruna ari bab nomor ka-27 nya fi tasdidi alal wata'i alal liwati netelakeun dina ngabangetkeun ka jalma anu ngadubling. Al-babus samina wa isyruna ari bab nomor ka-28 api man'i syurbil khamri netelakeun dina nyegah nginumna arak. Al-babut tasi'u wa isyruna ari bab nomor ka-28 fi fadilati romyi netelakeun dina fadilah ngabalang kela urang tingali dina syarah mah aya romi sihami tegasna mah ngabalang kana jamparing li ajlil kita lil kufari pikeun naon karena arah-arah merangan jalma anu kafir. Berarti sanes anu dimaksud ku balang zumroh anu aya dina haji adananya fi fadilati romyi netelakeun dina meset jamparing jadi angkat senjata mangkat ka medan perang jigana kitu upami ningali redaksi dina syarah. Al-babus salasuna ari bab nomor ka-30 fi fadilati birril walidaini eta birrul walidaini mudah pilihnya birril walidaini netelakeun dina fadilah gawe alus kanu ngajantenkeun ibu bapa. Al-babul hadi wa salasuna ari bab nomor ka-31 10 daftar isi deui. Al-babul hadi wa salasuna ari bab nomor ka-31 fi fadilati tarbiyatil aulad netelakeun dina fadilah tarbiyatul aulad ngurus pirang-pirang budak manawi aya dina syarah bisi didinya tarbiyatul aulad apakah ngurus santri ngurus anak sorangan kolaman
razaqahullahu waladan walam ya'lamul Qur'an illa kana kullu dan bin ya'malhu waliduhu ala abihi yaumal kiamati. Pirang-pirang budak fadilah tarbiyatul aulad, ngurus barudak, ngurus santri sami kena lah. Al-babus sani wa salasuna ari bab nomor 32 pipadilatit tawaddu'i bilih ngalogatna gancang teuing eta mah di komen bae insyaallah anu bakal rilis anu kadua ya nu kahiji nu kadua insyaallah moal patos gancang teuing. Al-babus bismillah al-babus salisu wa salasuna ari bab nomor ka 33 pipadilati sumtu netelakeun dina padilah sumtu cicing. Al-babur rabi'u wa salasuna ari bab nomor ka 34 pipadilatil iklali netelakeun dina padilah nyaeutikeun minal akli wan naumi. Minal akli tina barang dahar wan naumi jeung tina heesh wa rohati ngeuneunahan kasenangan. Al-babul khamisu wa salasuna jeung ari bab nomor ka 30. Al-babul khamisa wa salasuna bab nomor ka 35 pipadilatil iklali netelakeun dina padilah nyaeutikeun minadh-dhahki tina seuri. Al-babul khamisu wa salasuna ari bab nomor ka 36 pipadilati iadatul maridi netelakeun dina fadilah ngalayat jalma anu gering. Al-babus sabi'u wa salasuna ari bab nomor ka 37 pipadilati zikril mauti netelakeun dina eling kana maut kapabil mauti muzahidan fid dunya. Al-babus saminu wa salasuna ari bab nomor ka 38 pipadilati qabri netelakeun dina fadilah alam kubur wa ahwalihi jeung pakewuhna itu kubur. Al-babut tasi'u wa salasuna ari bab nomor ka 37 piman in niyahati netelakeun dina nyegahna sasambat al-mayyiti kanu geus maot. Al-babur rabi'una ari bab nomor ka 40 pipadilati sabri alal maksiyati netelakeun dina sabar kana maksiyat. Wallahu a'lam bissawab.